fitrati wa bi'al ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya opat lain sambarangan poe nu opat. Nomor kahiji yaumul Jumat. Poe Jumat teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Ku Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar, teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mamana. Ulah ka mana coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam teu. Pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mamana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae ge kelan tasbih bae. 10 tasbihna, 9 jual hiji. Atuh siapa jualan keneh bae. Nah, ieu pa Jumat lain lalagaan. Sebut lagi Sayyidul Ayyam. Rajana poe. Poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan di dinya waktu ijabah. Cik sakaol sabada salat sunnah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunnah. Cik sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan menta. Begitu imam keur naik, ya Allah menta dunia Gusti. Mobil. Teu parugu. Ulah di empat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah kahiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kadua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Cek sakaol deui mah jam hiji. Cek sakaol deui mah bada asar. Cek sakaol deui mah memeh adzan magrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas urang mentang geus. Dibere langsung. Asal urang pas di waktu eta geus. Masyaallah. Ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam-malam ganjil padahal mah teu kitu. Kebiasaana malam lilikuran padahal teu kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abeh nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna
asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh dibentah-bentah ke kieu asa di mana tunduh tak ieu ge waktu ijabah teh pas kitu poe Jumat yes nomor hiji poe Jumat nomor kedua Yaumul Arfah poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai eueuh nu make jas eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi kedeul banget lagi eueuh nu make endeu ka Arfah asup ka salon teh aya eueuh tah dek apel ka salon mah ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul boro-boro ngurusan awak bugu baju ge teu dipake ngan saukur dua helai cek Gusti Allah hei malaikat pandang ku anjeun qad anfaqul amwal nyana daratang ka Arfah aya nu ngajual sawah aya anu ngajual mobil aya anu ngajual buruan imah aya anu ngajual kebo berikut jeung anak kotokna tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang lain bae ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti aki-aki deuleu dararata hayang nyaosnya malaikat tuh nini itu mah tuh embe dijual kotok dijual buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna nah menghargai ka aing hayang kapanggih jeung aing ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana mah ngajual anak kotok tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji ngeunah pikir ku sia coba malaikat aneh tante lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing kumaon peta bupati hayang menang jatah ku goblok-goblokna bupati ku goblok-goblokna presiden tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba tapi eta mah begitu di Amerika lain di urang di Amerika tuh mana di Amerika begitu sedih urang aju ngadagoanana geus nya nyaho malaikat aya anu 5 tahun beyana cenah di Indonesia mah 27 tahun kabur malodar hayang kapanggih jeung aing tuh tah saksian ku aranjeun kabeh geura ge Hajuat Abul Abdan isyhadu inni ghafartu lahu tidak terkecuali nu aya di Arfah waing dihampura kabeh dosana untung jasa jelema nu di Arfah untung jasa jelema nu di Arfah dua tah poe Arfah hiji poe Jumat dua poe Arfah geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae sanajan di dieu ge kunaon mengaji pene make ihram nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus teh kieu bae geus set aju daharna ge di lapangan nurutan di Arfah bae di ditu
ulah nyisiran banan kayak anak nama ke grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia. Dahar ku sararia. Tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyekatan nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelas getihna. Ieu getih sacek-celek bae suara ya. Gila poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu malaikat coba tuh si haji itu tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neuleukeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditongton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah. Mana coba si itu. Ci, pan situ mah duit loba ge teu coba si itu. Cet, tuh. Malaikat, di itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh, Pak anu mah di anu masjid. Cek Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Dibuka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Jeung celengan berarti lamun kuari datang ka lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak kabeli gitu embe Garut bude dia cenah kiai duit teh boga tuh sakitu mah geus batu sapoe 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha 1 juta. Nah kabeli embe cisoka embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan mah nuhunnya. Sial da babaturan. Emang ge ai babaturan mah numpang, nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh. Atuh biasa tapi lamun aya jahe mah cet deuk mayar ge enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karu eueuh logak naon direm Wut, karasa yang nyenud gak dia. Atau kak ojek tuh bareres.
2 opat yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot manggeus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres teh kolot